Meresan kompor tapi ku anehna malah nemu sikat gigi di handapna ting ti mana datangna dilanjutkeun nyuci piring nyuci beas langsung we ngagoreng lauk aralit duka naon iteh ngaranna teu apal da. Assalamualaikum pamirsa, biasa wa ieu mah kagiatan sore indung nasihana ayeuna abdi teh bade beberes heula ieu komporna merenan heula da nya pabalatak bade masak teh. Da ieu teh komporna pinuh ku minyak meni kalalotor urut nasihana tingna nahaonan tadi teh da. Ke heula gratuh kalah manggih sikat gigi di handapeun kompor paingankeun di teteangan teh eueuh atuh naha make nyumput di dinya. Ahkeun we lah sikat gigi mah teu kudu dipikiran anda mah mending langsung we urang nyuci heula piring ieu samemeh masak. Ai cucian mah kur sakedik ieu teh ngan cigana we seueur teh ngan pedah nyaeta da hareureun meureun rek masakna oge ari seueur cucian mah. Panyaeta abdi teh bade langsung nyuci beas nyaeta hareureun pami seueur cucian mah matakan tadi teh dicucian heula. Nyuci beasna tos beres urang langsung we tagenkeun kana mejikom tah ayeuna mah urang lanjut we ngagoreng lauk. Ieu deui laukna laleutik pamirsa ting lauk naon ieu teh ngaranna pamirsa aya nu apal teu. Masakna teh digoreng hungkul bumbuna nganggo racik hungkul nu simpel-simpel we nu babari da nyaeta horoream ribet. Tuh geuninganan pamirsa gorengan kahiji tos asak ayeuna urang bahekeun kana piring tah teu lami ge gorengan kadua ge asak. Kaleresan abdi teh gaduh sayur paria tah ayeuna mah urang haneutkeun we pariana supaya ulah basi ditambihan sai sakedik tadi teh da nyaeta sayurna teh asin teuing abeh teu rada asin teuing kitu pami dicaian mah tos asak we ning tuh. Alhamdulillah masak lauk nasi tos beres tah sakitu we videona nya pamirsa hatur nuhun kanu atos nonton.